Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Idza jaa di mana-mana datang saha ahadukum salah sahiji aranjeun al-jumu'ata kana jum'ah falyagtasil maka pek adus itu si ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhani Bukhari Muslim. Adar susabi asyara hari pelajaran anu ka-17 fi ba'di makruhat sholati eta tetep dina martelakeun sawarehna pirang-pirang pamakruhan salat wa tahrimil mururi jeung haramna ngaliwat baina yadayil musolli di antara hareupeun jalma anu salat wa dukhuli sareng asup pina filatin dina anu salat sunat ba'da syuru'il imami dina sabada nandangna imam wa raf'i ra'sin jeung ngangkatkeun sirah qoblahu dina samemeh imam. Qala ngadauh atawa nyarios Abu Hurairah. Naha parantos ngalarang saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadri tina nulak cangkeng bisolati dina salat. Wa qala sareng ngadauh Kangjeng Nabi sholatu la sholata ulah sholat bihadrati ta'amin dihareupeun kadaharan walahwa jeung ulah sholat jalma yudafi'u anu mungklak itu anu nahan ieu si jalma al akhbasaini kana kiih sareng ngising. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim. Ma balu akwamin naon alusna coba kaum yarfa'una anu ngaluhurkeun ieu kaum absarahum kana pirang-pirang paningalina ieu si kaum ila sama'i ka langit bi sholatihim dina sholatna ieu si kaum pastada mangka ngabangetkeun naon qauluhu sallallahu alaihi wasallam dauhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika dina itu larangan hatta qala dugi kanyarios Kangjeng Nabi layan tahunna yakin eureun nyaan kaum anzalika tina itu yarfa'una aw la tofanna atawa yakin disambar nyaan itu kaum atawa yakin disambar nyaan naon absarahum pirang-pirang paningalina ieu si kaum. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Anasun Imam Anas. Law ya'lamu lamun nyahoeun sah almaru jalma anu ngaliwat baina yadayil musolli di antara hareupeun jalma anu salat maza kana naon alaihi anu madorot ka itu marin lakana maka yakin naon aya kipa yen cicing itu si marin arba'ina dina 40 khairun eta leuwih alus lahu pikeun itu si marin aya murra kana yen ngaliwat ieu si marin baina yadaihi di antara hareupeun musolli. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhani Bukhari Muslim. Qala ngadauh sa ar-rawi anu ngarawikeun la adri henteu terang kami qala kana dauhan Rasul arba'ina kana 40 naonana yauman poena au arba'ina atawa 40 naonana syahron bulana au arba'ina atawa 40 naonana sanatan tahuna. Idza uqimat di mana-mana diadegkeun naon as-sholatu sholat fala sholata maka henteu meunang sholat illal maktubatu angin sholat anu dipardukeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Muslimun Imam Muslim. Wallahu a'lamu bissawab.